Bismillahirrohmanirrohim. Asani ari anu kadua na minas surutil isnai asaro halna tetep tina pirang-pirang syarat anu 12 eta toharotul a'dha'i susuci na pirang-pirang anggahota al arbaati anu opat itu a'dha wa kulil badani sareng kana saban-saban awak minal hadas sayani tina hadas dua al asgori tegesna hadas leutik wal akbari sareng hadas gede bil wudu'i ku sabab wudu wal gosli sareng adus aw bitayamumi atawa kutayamum badalan halna jadi gaganti anhuma tina itu wudu sareng goslu. Falau sholat mangkalamun sholat itu jalma nasian halna poholil hadasi karena hadas usiba mangka diganjar itu jalma alal kiroati karena babacaanana malam yakun salagi henteu kabuktosan itu jalma eta junuban anu junub wayu sabu sareng diganjar itu jalma alal adkari karena pirang-pirang zikir mutlakon kalawan mutlak wa ala qasdihi sareng karena pamaksudanana itu jalma duna fa'lihi lain karena migawe na itu jalma wa'lam sareng kedah terang anjeun anna toharota kana sanyana susuci etatan kosimu narima kabagi itu toharoh ila ain niyatin kana bangsa ain wa hukmiyatin sareng bangsa hukum fal ain niyatu mangka ari bangsa ain eta ma perkara lam tata jawaj anu henteu ngaliwat itu mahala hululi mujibiha kana tempat cicing ngawajibkeunana itu kaguslin najasati sapertikeun ngumbah najis wal hukmiyatu sareng ari bangsa hukum eta hiya ari itu hukamiyah eta alati anu tata jawaju anu ngaliwat itu lati mahala hululi mujibiha kana tempat cicing wajibna itu lati kal wudu'i sapertikeun wudu wal gusli sareng adus minal janabati tina junub wa maqasidut toharoti sareng ari anu dimaksud wa maqasidut toharoti sareng ari pirang-pirang anu dimaksud khusus suci eta al wudu wal guslu sareng adus wa ijalatun najasati sareng ngilangkeun najis wa tayamum sareng tayamum wa wasailuha sareng ari pirang-pirang lantaranana itu toharoh eta alma'u cai waturobu sareng taneuh wa hajarul istinjai sareng susuci ku batu wadabigu sareng nyamak amal wudu anapon ari wudu papuru duhu mangka eta ari pirang-pirang parduna wudu ay arkanuhu tegesna pirang-pirang rukuna itu wudu eta sitatun aya genep pakot ngan sakikituna pihaki salimi dina hakna jalma anu salamet wa goerihi sareng salianti itu salim al awalu ari anu kahijina eta niatu toharoti niat susuci lis salat pikeun salat aw niatu robil hadasi atawa niat ngilangkeun hadas wa ilam yuqayyid sanajan henteu ngayidan itu jalma hu kana itu hadas bil asgori kulapad asgor aw niatu nahwihima atawa niat kana bangsana itu toharoh li salat sareng rob al hadas kaniati toharoti saperti keniat susuci anil hadasi tina hadas wastibahati sholati sareng nyuprih kamenangan kana sholat waniati fardil wudu sareng niat parduna wudu bil qalbi kalawan hate li anahu karena sanyana itu qalbi eta mahalun niati tempatna niat fala ibrota mangka henteu aya pangreken eta maujud bima kana perkara filisani anu tetep itu madina lisan ma'a awali goslin sarta kawitan ngumbah ma'a awali gosli sayin sarta kawitan ngumbah hiji perkara minal wajhi anu tetep tina larai li annahu karena saanyana itu awal eta zamanuha waktuna itu niat asani ari anu kadua na eta
goslu dohiri jami'il wajhi ngumbah luar sakabeh larai walau bipi'li ghairihi sanajan kabuktosan itu goslu eta ku pagawean salianti itu jalma bila idnihi kalawan henteu aya idina itu jalma au bisukutihi atawa kulabuhna itu jalma pinahwi naharin dina saumpamana wahangan ingkana lamun kabuktosan itu jalma eta dakiron anu eling liniati kana niat fihima dina itu fi'li ghairihi sareng bisukutihi wakal wajhi sareng eta tetep sapertikeun larai sairul a'dha'i ari sakakarina pirang-pirang anggahota bihilapi makalawan perbeda perkara ida hasola di mana-mana hasil naon al guslu ngumbah bipilihi ku pagaweanana itu jalma kata arrudihi sapertikeun ngasongkeunana itu jalma lil matori kana cai hujan wa masihi sareng lempangna itu jalma pil ma'i dina cai palayustaro tumangkah henteu disyaratkeun fihi dina itu guslu naon dikeruhu nyebutna itu jalma liniati pikeun niat iqomatan karena nempatkeun lahu ka itu jalma makomah dina patempatanana itu niat min mabda'i tastihil jabhati anu tetep tina mimiti belah luhurna tarang aya min a'la bastiha tegasna ti belah luhur meberna itu jabah ila muntahada qoni nepi ka tungtung gado wa minal uduni sareng ti mimiti ceuli ilal uduni nepi ka ceuli anu sejen wayajibu sareng wajib non goslu jami'i sya'ril wajhi ngumbah sakabeh bulu larai dohirihi tegesna luarna itu wajhi wa batinihi sareng jerona itu wajhi wa huwa sareng ari itu batin eta al basyaratu kulit wa khila luha sareng nyela-nyela na itu basyaroh illa batinal lihyati rojuli angin jerona jangot lalaki wa a'ridoihi sareng dua godegna itu rojul al kasipaini anu kandal dua nana palayajibu mangkan teu wajib naon gosluh ngumbahna itu batin bal yajibu balik ta wajib non goslu dohirihi mak ngumbah luarna itu lihya sareng aridoeh pakot ngan sakikituna asali suari anu katiluna eta goslu liyadaini ngumbah panangan dua minal kafaini halna tetep tina dampal panangan wadiro aini sareng hasta dua nana ma'al mirfaqoeni sarta siku dua nana au ma'a qadrihi ma atawa sarta ukuranana itu mirfaqoen in pakida lamun henteu aya itu mirfaqoen bi atibari ghalibi amsalihi ku ngitung-ngitung kagagalibanana pantarna itu jalma wayajibu sareng wajib non goslu jami'i ma ngumbah sakabeh perkara fi mahalil fardi anu tetep itu ma aya dina tempat fardu min jildatin nyatana kulit mutadalliyatin anu ngarumbai itu jildah ilaihi kana itu mahalil fardi wasilatin sareng sengih atau daging jadi wa in kharajat sanajan kaluar itu silah anhu tina itu mahalil fardi wa dofrin sareng kuku wa in tola sanajan panjang itu dofrin wa sya'rihi sareng buluna itu mahalil fardi wa in kasupa sanajan kandel itu sya'rin wa tola sareng panjang itu sya'rin wa usbu'in sareng ramo wa in zadat sanajan tambah itu usbu wa kharajat sareng kaluar usbu anil muhadati tina malebahan arrobi wallahu alam bisawab.